Request di payun. Dedek tadi sudah kali semua. Pan kene anu bade marulung. Sing atos-atos engke dina mulung saweranana. Tartib. Jalaran ieu teh seueur anu bakal diawurkeun teh 7 sekian. Janten cenah. Malih mah Kang Sansan parantos ngutus ngarecehkeun ka pom bensin Sacan Sumbi antosan wae. Masih aya apa itu? Masih kena aya. Aya Pak Haji Haris. Oh, percantan. Sebenarnya dia kawakilan ku sepuhna Kang Asep Darmawan kali Neng Nur Hasanah kanggo nyawer pung sakedik panginten bade tumarosila punten bilih teu kadangu ku sadayana Asep Darmawan ngartos kana bahasa Sunda ngartos bahasa Sunda mohon margi sawerna nganggona bahasa Sunda Neng Nur Hasanah ngartos mohon atuh nuhun kuring perinten bade nganggo bahasa Sunda upami anu teu ngartos bahasa Sunda punten sanes lepas kuring ya sanes dan orang Sunda gitu sakedik ieu nya bade di biasana anu nyawer sok ngawur-ngawur nah beti awer-awer sawer teh tinu kecap awer-awer kedah emut ka sisi ka gigir pilih aya wargi dulur anu kedah dibantos urang teh kedah peduli itu di dieu anu dibaris diawurkeun teh aya beas biasana anu nyawer sok tara diterangkeun gitu naha saurang Dharma Raja manyaah beas diawur-awur nanging ieu salaku atanaku sebagai simbolis kurang emut ka tatanggi kawargi kasepuh sareng sadayana gaduh rezeki teh kedah berbagi margi dina sabagian harta urang aya 2,5% anu kedah dikaluarkeun ka ieu beas ngalamangkeun da urang mah urang Sunda makanan pokok teh tina sangu sanes sabera oke aya koneng aya koneng dia teh koneng teman sanes koneng gede supados engke dina rumah tangga teh tiasa ngokolakeun rumah tangga kalayan sauyunan oke aya permen tah dina rumah tangga teh kedah aya nu amis-amisna ulah pait wae margi aya permen nah betul permen nu permen mah ti murang kali duit filosofi tina media sawer nah puji itu lah nah gitunya nah ini tadi teh punten aya WA ieu teh ti Kang Sansan cenah kita di sepuhna lapangan teh hayang diaoskeun lah Kang Wit Bismillah kurang kawitan nyebat asmana nu agung ka aku sembaheun urang sadaya puja puji muka Gusti lenyepeng sadaya alam hakim yaumil akhir muka Gusti urang tumut madang jaring hidup genanjaran bagja tepung rabi jatuh kami ambaran carita jimat ngajau lolas asih dina munggawan carita antara hidup dua
ningali kana kawin tetep kepuh rasa gemeling asih mandiri anjing asih lahir batin tumut kau tawis hidup mau pusti dong kebagjaan ayah disebut kami pundut mah anggur doa anak sang panting trim akhiratu kanggo panganten sakali mugia hidup anak ieu runtut raun saoyunan jangan sampai dilagor alah. Ada panganten katubruk. Wah, eta sabaraha miliar eta. Aduh, Anu jebak payung pinter Peter, eta payung teh kayaknya balik euy. cerdas Eta karyawan dilalangikeun serta Eta panganten karunya aduh eta kade punten panganten katubruk aduh Kade raja eta teh aduh teh di Bandung raja aduh raja sadinten aduh Eta panganten kegalih. Bandung Pak Guru mohon hari kana artos pan sekolot teh budak tutup bro anu manggung oke sami tetep eta wae mohon kana artos mah hejo panitia oke tina kantun mereka kantun eta ikut serta aduh padahal kalau saya peringatan karyawan dilarang ikut serta banyak ini udah aya keneh kayak pesan campur Pak Haji Hari